ada kang merasaan mah biasa. Anyang kang teh beda ayeuna mah. Beda kang mah keur loba pagawean. Beda ayeuna mah kang teh jiga kapungkur kang teh. Da seueur pikiranan ayeuna mulai deui. Kieu geranya. Baheula loba karesep jeung sasama lir paraya. Tapi ayeuna boga rasa luhur Ngahaja misahkeun diri. meureun kang sulit hati. Kang keur ngolah seni. Ukur hate dacan bukti mun bener ngabangun seni kabatur taraku maki jadi anu kasawan kang pindah pilempangan Eta keukeuhnya pindah pilempangan. Tukung kang teh hayang keur ngulik seni leuwih unggul. nah kang ye kudu jiga baheula atuh zaman keur urang bangsa sagala rupa teh Ari kitu ayeuna mah jadi beda mun parang menang kariweung komo mun sagala eueuh lir nu mamet jeung bebejeun make adat anu kang ngarasa riwang. abi nu ngabarung sineng Tapi ulah mepes keuyang. bungan kang anu bedang mending ge sewang-sewangan pada-pada ngolah seni ulah jadi halangan najan pindah pilempangan ulah kahalangannya kangnya Wah, ini orang masing-masing we. nya ayeuna urang papahare silih doakeun namanya Ulah bakal luasan lah. teh itu luasan hirup kumpul babarengan pamatri ati ka ati tapi suk ngarasani mangkeku made diri Nama nyarios gitu. halanyang kang aku Beda engkang tara campur. kasep siriga batur ngadak-ngadak jadi gitu tara-tara disasari amalan kang ayeuna jadi pindah pilempangan kang Lah, ulah sok ganti adat saha kang gandadan desa biasana kang. muni ayeuna mah penyakit taranaros baheula bapak karesep jeung sasama lir paraya tapi ayeuna boga rasa luhur tangtu Ngahaja misahkeun diri. meureun kang sulit hati. Kang keur ngolah seni. Ukur hate dacan bukti mun bener ngabangun